Juringkang. Di sisi kebon teu jauh ti saung ranggon aya nuju juringkangan. Katayep lalaunan ngadeukeutan saung, tetela hiji jalma jangkung badag dina rigigna mah kukuli wedan lalaunan gigireun saung. Mang Dekong kitu ngaranna eta lalaki teh. Datangna kadinyangan saukur kabeneran kajurungku panasaran. Waktu tadi manehna keur ngarekuh nanya, katempo ti tonggo aya nu ngabring kalandeuhkeun. Sanajan bener harita teh beunang disebutkeun poek mongkleng meredong pikakeungeun, sacaang-caangna oge ukur kasinaran ku cahaya bentang, tapi manehna awaseun bener kanu keur marudun teh. Kukitu namah teu matak heran pikeun Mang Dekong anu geus biasa liar ti peuting. Manehna awaseuna keur panonna seukeut teu beda we ti mata heulang ruyuk. Waktu Mang Dekong nguliwet nyumputkeun awakna lantaran eta nu ngabring teh rek mengkol ka kebon, manehna kacida pisan ngagebegna lantaran mireungeuh hiji awewe nu ngais budak diiringkeun ku tilu lalaki. Anu sanajan poek oge manehna apal yen eta teh si Usin, si Warma jeung musa urang deui mah manehna teu nyahoeun. Oge manehna cukup maklum kumaha ke karakna ieu dua jalma. Kajurung kurasa panasaran. Mang Dekong ngeteyep nuturkeun, jog ka sisi ranggon, manehna nguliwed ngintip ngadedengekeun. Atuh sabatae manehna geus hasil bisa nganyahoankeun naon sababna pangna eta awewe dibawa ka dinya. Aduh Gusti, ampun. Kang Tata, tinggal hieun hasib abdi. Gumilar. Tinggali ieu mah. Aduh. Nyi Esih sasamat satengah humarurung di luhur saung. Disanghareupan ku juragan Barja nu keur cengar-cengir lantaran hatena ujub yen bakal kalaksanakeun maksudna anu harita geus siap deuk ngalakukeun nafsu binatangna. Mang Dekong nu harita jentre kana sagala sasambatna Nyi Esih. Sanajan bener manehna teh kaasup hiji bangsat gerot. Tukang bobok, tukang tarok, tukang rorojok liang orok ceuk paribasa nama. Tukang gedor anu geus lila jadi inceran polisi. Mun manehna keur ngalakukeun kajahatan tara ieu boga rasa karunya, estuning teleungeus taya ras-rasan. Tapi harita hate anu teas alabatan batu teh teu burung ancur barang ngadenge melas-melisna Nyi Esih. Teu panjang mikir deui, jeleng manehna luncat ka jero saung, ret kabireungeuh belegedegna hiji lalaki teu beda we ti ucing keur ngadekeman beurit. Teu anta parah deui. Karawak dicerek punukna, kalawang dibalangkeun. Gejret, gedebut, kawas nangka asa kragrag kana taneuh. Aduh Yeung, tolong. Usin, Warma, tolong. Duh. Juragan Barja ngoceak, keur mah reuas, awak teu pupuguh ngapung ngoleang, turug-turug ngarasa nyeri deui cungcurungan ti teuneut kana taneuh. Si Usin, si Warma jeung tua kampung Sanukri nu harita keur tingkar cewis dari rada anggang tidinya, teu kira-kira reuaseunana ngadenge dunungan anak ngoceak teh, gancang maruru kalebah saung ngan hanjakal eleh rikat ku Mang Dekong nu harita geus ngagajleng ka handap. Karawak juragan Barja ditewak terus dijungjungkeun bangun hampangeunna keur. Bareng jeung nyampeukna nu tiluan, gejret juragan lurah ditinggangkeun, atuh teu wudu opatanana braburu patumpang tindih. Waduh. Juragan Barja kokorondangan, cangkengna asa potong, mun ti beurang mah kacida lucuna atuh puguh calanana tinggaleun di saung. Baj
bajingan saha sia teh ha? Si Usin nugus hasil pangheulana hudang nyereudeg ka Mang Dekong. Matana teu sirikna dibelel-belelkeun hayang sidik sahasana, tapi luput teu apal eukeur mah poe katurug-turug memang teu wawuheun. Puguh Mang Dekong mah langka liar ti beurang. Muntong loba bacot sia teh babi. Geura ragap anggur mah awak aing tah. Ulah ukur wani kebikang sia. Mang Dekong ngajawabna bari pinuh ku kawaspadaan lantaran kabireungeuh nu duaan deui geusting karuniang harudang. Teu wudu atuh si Usin ceulina panas asa disebit. Saumur nyunyuhun hulu kakarek aya nu wani ngahina jeung ngahampas, geus teu mikir deui, sebrut bae manehna narajang. Tapi ngan sagilek Mang Dekong miceun beungeutna bari dibarengan ku leungeun katuhuna ngagiwarkeun teunggelan musuh. Sedengkeun leungeun kencana ngablesat rek nobros iga burung. Tapi si Usin oge lain atah-atah. Sakilat luncat ka tukang bari narik leungeunna anu saterusna hiu dipake neungeul leungeun kencana Mang Dekong. Sedeng leungeunna nu hiji deui ngaheat deuk nebas beuheung. Ngan orok kaya leungeun Mang Dekong geus nyilang hareupeun dadangan sakilat ngagurawil newak pigeulang si Usin bari rada ditarik ngabarengan leungeun kencana ditarik lantaran deuk di babuk musuh. Sedang suku katuhuna diangsrodkeun ka hareup ngawangun kuda-kuda anu saolah-olah nutup ruang gerakna nu jadi lawan. Anu antukna si Usin nyolonto doyong lantaran tanagana geus nguseur dina dua leungeunna. Hiu jebrod tenggelan kepang leungeun kenca Mang Dekong teu bisa dikepeskeun deui ngahanca puhu ceulina si Usin. Anu akibatna si Usin ti kusru jetruk deui huntuna pacatrok lantaran gadona disampakeun tuur Mang Dekong anu memang geus manco pikeun naheunan badan musuh. Si Usin ngagero teu walakaya. Mun ti beurang mah tangtu kabireungeuh kumaha ti burial buncelik matana teu beda we tinu rek ngalepaskeun nyawa. Bareng jeung ngagedebutna si Usin, si Warma jeung Mang Tua Rikat narajang beurepna ting hariuk bangbaraan, nu hiji rek ngabentur hulu, nu saurang nyolontong rek notog dada. Sakilat Mang Dekong luncat ka tukang miceun panarajang musuh. Jeleng deui manehna luncat ka gigireun Mang Tua bari nyamberkeun suku katuhuna kana bincurang. Leungeun geus hasil ngababuk lalai punuk Mang Tua anu daek teu daek. Mang Tua jadi tijong jolong rek dikusru. Sedeng si Warma nu aya dikencaeun Mang Tua malik. Beurepna nu tadi pos lantaran dipangejatkeun ayeuna geus ngahiuk deui rek ngajojo cukang irung. Orok kaya. Sakilat Mang Dekong ngagilek bari rek newak pigeulang musuh maksudna rek dicentok. Tapi si Warma nu memang geus ngarti kana gerakan nu jadi lawan. Manehna rikat nilepkeun leungeunna jadi mangrupa siku nu rek ngagador-gado, sedeng leungeun kencana ngahiuk dihanap rek ngababuk pigeulang leungeun Mang Dekong. Bareng jeung eta, leungeun si Warma nu tadi mangrupa siku ayeuna geus muka deui rek ngahanca puhu ceuli. Mang Dekong ngaranju teu sangka musuhna bakal meta samodel kitu. Tapi manehna teu kapiheulaan babar, rikat ngagilekeun deui sirahna. Bareng jeung eta jebrod leungeun musuh nu rek ngababuk puhu ceuli teh dipeupeuh ku teunggelan kepang dampal leungeunna anu disangigirkeun. Si Warma ngerepeng bari nyengir, hiu jeku jeku. Iga burung si Warma dihakan pereup Mang Dekong anu ngagunakeun tonjokan leungeun kenca. Sarta akhirna dibabuk lalai puhu ceulina. Atuh teu ampun deui. Si Warma ngajengkang, blak bae nangkarak, napasna empes-empesan nyenen kemis. Tapi kakarek oge Mang Dekong nyeunghap ti tukangeunana karasa hawa tiis kana punu. Ari pas malik geus nyantong pereup Mang Tua pinuh nafsu ngabongohan, teu talangke des ditakis ku leungeun Mang Dekong. Teu wudu duanana oge ngerepeng, ubuh ngadukeun tulang leungeun minangka ngajajal tanaga masing-masing. Ngabongohan atuh baraya.
Mang Dekong ngagagak bari munur salengkah ngawangun kuda-kuda gerakan Tanjung Pura. Mang tua tengah jawab, seak deui naraja ngirimkeun panonjokna. Lek ditempel ku Mang Dekong bari ditutup ku jalan limung sarta nyed dicentok. Mang tua nyelontot rek ti kusruk. Sakali ieu mah ngahaja leungeunna dibikeun, tapi sakilat bari jeung rek labuh teh leungeun Mang tua newak suku katuh Mang Dekong. Gerewel bae langsung dicentok satakerna. Gue Mang Dekong ngaranju grewas, tapi memeh bisa naon-naon manehna geus ngolewang manten. Leungeunna jadi roroesan yangan kasaimbangan lantaran sukuna napak sabelah. Ayo aja, geura hoja sia teh setan. Mang tua ayeuna mah nu nyakakak bari pageuh nyekelan suku Mang Dekong. Si Usin nu harita geus nguniang deui hudang geuwat nyamperkeun maksudna deuk ngabantuan Mang tua bari nyerengeh tembong huntuna pok ngomong. Benar Bong, kade lesot oi. Keun urang tarok teh babatokna. Tuman. Pokna teh si Usin bari serepet mesat bedog. Pok-pokana nya-nya rek narok hulu lain ngan saukur heureuyan. Mang Dekong muringis, sangeuk ari kudu kalengitan hulu teu pupuguh mah. Ras manehna inget kana gerakan pamonyet. Tetalangke ngagentak Mang Dekong ngaragrageun maneh sarta saterusna ngagunakeun gerakan gerentel monyet bari nyuliwa di handap. Gep, suku katuh Mang tua ditewak terus ditarik ka luhur. Atuh ayeuna mah tibalik pasangan. Jadi Mang tua nu posisina jadi cara Mang Dekong tadi. Suku nu katuh dicekel pageuh bari ngagunakeun gerakan semu ngagunting. Aduh. Mang tua walah wah weuleuh tacan oge bisa hojah sakilat ditotogkeun ka lebah si Warma nu rek nguniang hudang. Atuh bru jadi nubruk baturna, duanana humarurung angeuna si Warma katubruk ku Mang tua. Si Usin nu harita geus ngalugas bedogna, rikat ngahambatkeun bedogna ti gigir, tapi sakilat Mang Dekong dina jurus Tanjung Pura ngagunakeun gerakan hap-hap pindah. Jeres, bedog si Usin ngahakan taneuh lantaran Mang Dekong geus nyingkah. Teu anta parah deui, seak Mang Dekong ngagunakeun gerakan sepak kuda beger, cetruk ngahancap pisan kana gado si Usin, kontan harita keneh ngajengkang. Sirilik di tukang Mang tua nu tadi tikus ruk teh hudang deui ngarontok. Mang Dekong rikat malik bari ngalelepkeun awakna. Solontot Mang tua ka hareupeunana, bret di kael sukuna atuh galeong. Sabot kitu disusul ku teungeulan babuk lalai. Teu ampun deui. Gebru Mang tua ninggang si Usin anu keur nangkara. Kop Mang Dekong nyokot bedog si Usin anu maksudna mah deuk dibalangkeun. Tapi ari disangkana ku si Usin mah boh Mang tua pasti eta teh bedog rek dipake nyacar bolang ka maranehanana. Atuh teu anta parah deui ari korejat hudang ari berengbeng bae lalumpatan bari kukurubutan di tengah kebon. Pelak kacang dapros teh atuh lapur dileuyek. Geus teu jadi pikiran ieu dapon asal salamet bae dirina. Mang Dekong ngarenghap narik napas ngareretan ka sakurilingna bisi musuh-musuhna aya keneh, tapi tetela geus eueuh saurang-urang acan. Mang Dekong ngarenghap narik napas terus ngareretan ka sakurilingna bisi musuh-musuhna aya keneh, tapi tetela geus eueuh saurang-urang acan. Taksira nu duaan mah geus kabur leuwih ti heula. Ras manehna inget ka awewe anu tadi rek digadabah dipaksa pirusa teh. Tetalangke jeleng manehna luncat ka jero saung. Ari breh teh beut ngemang bolen. Tetela awewe oge geus eueuh tina urutna. Nah, digabruk kitu ku nu duaan. Waktu tadi aing keur dihurup teu aing mah asa piraku deui santeuna meureun jejeritan. Cek geurentes hatena bari geek diuk itung-itung ngareureuhkeun ka cape. Nah usil teuing kana urusan batur. Teu pupugu
tadi oge aing memehan cilaka. Lah, mangsa podo masing rek kitu ge. Rek kitu rek kieu oge moal aya untung rugina ke di aing mah. Asana teh bet karipu-ripu openan kana maksud batur. Jung Mang Dekong cengkat maksudna mah rek init deui tidinya. Tapi ngadadak hatena ras inget yen si awewe teh tadi ngais budak. Sarta eta budak teh tadi kungsi direbut dicokot tina aisan indungna. Digarubuk gitu. Ah, piraku deui. Danu dipika butuh nama indungna pantesna teh di Gebeg ter Mang Dekong hatena ngageter. Bulu pundukna ngadadak carengka. Sanajan bener oge manehna hiji jelema anu kacida dedeglerna sarta tara ieu ngabogaan hate karunya lamun keur ngalakukeun kajahatan. Tapi harita mah teu burung manehna make ngadeg-deg sagala ngingetkeun nasibna si budak teh sok bisi dirogahala. Jeleng manehna luncat ti luhur saung, heg tumpak tempo imeut pisan. Dereg-deg maju kabeh hareup. Breh kabireungeuh aya nu ngagoler semu uyak-uyek dina kamalir kebon, gancang ku manehna diburu. Masya Allah, teu salah deui budak teh anu gulang-guling, awakna dibuleun ku samping kebat, sedengkeun sungutna didedetan ku lalamakan, taksiran meunang nyoehkeun tina samping nu dipake mulen awakna. aduh dedeh teuing anaking. Budak teh teu sirikna dirau ku Mang Dekong, lamak nu metet dina sungutna dilaan. Budak teh ngagorowok leupas bari ceurik tari, jeb kaganggu ku eurih-eurihanana. Memang tita tadi oge budak teh geus ceurik ngan teu betuso teh puguh teu beda tinu dibekem. Ka dieu ka bapa anaking. Ayo maidep urang teangan. Bari legeyeng budak teh dikelek, sabrehan oge kanyahoan yen ieu budak teh lalaki. Juring kang, Mang Dekong kaluar ti kebon muru jalan, luak lieu ngenca ngatuhu, susuganan indungna budak teh kapanggih. Tapi lapur, eueuh deui nu kadeuleu iwal ti beleg-belegna poek peuting. Belah katuhu ngadingding beungeut gawir anu pinuh ku tatangkalan, belah kencana ngampar kebon kacang, paslang jeung kebon bako. Sedeng sisi jalan minangka wates kebon ngajajar tangkal Jayanti marapat sapanjangna. Eueuh geuning awewe teh. Nah urang salabarkeun wae kitu ka urang Cicapar. Lah ngalobakeun ting gawe. Leung-leung mun awewena aya. Kumaha lamun eueuh? Aing we meureun nu kadon disangka nyulik budak. Ceuk geurentes hatena. Mending urang bawa bae ka imah. Gampang ke oge meureun indung daneangan. Mang Dekong bari ngareret ka budak anu keur nangkod ngahep-hep bari eurih-eurihan keneh. Geus mikir kitu mah, gedig bae nonggo, sedengkeun gumilar ngahep-hep dina akeupanana. Sanajan bener ieu jalma teh teu wawuh, tapi nilik ragap jeung omonganana nu ngandung kanyaah jeung kadeudeuh, gumilar ge ngarti terus rasa. Ongkoh-ongkoh bae manehna ngahenen teu loba pola. Mang Dekong terus ngagedig ngambah jalan rondaan nu beuki ditu beuki nanja. Breh kampung Cicapar hareupeunana merdong poek comrek ti iseun teu beda we ti lemur kosong. Manehna terus nonggoh malibir sisi lemur, nu saterusna mapai jalan satapak nu geus lidig paranti nu ngalasuluh ka gunung. Palebah tangkal loa nu ngarang kadak, manehna mengkol ngatuhu totorobosan kanu bala. Nu ditempuh teh sasat remet barala sarta pinuh kurungkun-rungkun anu ting jarumpluk, puguh kadinya mah tara kasaba ku jalma sejen. Tapi pikeun Mang Dekong mah teu jadi halangan harungan. Sanajan poek meredong saperti kaayaan harita oge puguh manehna mah geus jadi manukna di dinya teh. Sanggeus sababaraha jongjonan manehna ku kurubutan, jog anjog ka tempat nu rada datar.
Gidig Mang Dekong ka imah nu memang jadi tempat panyumputan hanapeun tangkal kiara nu ngarunggunu. Reket pantona dibuka, cekes ngahurungkeun panekerna, sut damar cemporna diseungeut, koloyong nyampeurkeun bangku awi, sok gumilar teh digolerkeun, sing horeng budak teh geus ngagebra ti tadi keneh sare dina akeupan manehna. Pamiarsa, mun dina peuting harita teh nyaeta peuting waktu gumilar dibawa ku Mang Dekong anu saterusna ngagebra dina bangku awi nu aya di hiji tempat anu hara-haraeun jauh ka ditu ka dieu. Nyi Esih mah meleteng bae lumpat ka lebak, buukna ngariring kiwik, panon buring aslingas, bari sungutna teu repeh gogorowokan ngagerowan ka anakna. Waktu tadi tea Mang Dekong luncat ka jero saung anu saterusna ngabalangkeun juragan Barja, Nyi Esih ngorejat udang sanajan harita masih sieun jeung bingung, ingeteun keneh ari ka anakna mah anu tadi direbut tina aisanana. Hatena teu burung jumrit kanu Maha Kawasa, ngucap syukur alhamdulillah ku ayana pitulung nu teu disangka-sangka. Manehna salamet teu tulus jadi korban nafsu durjana anu samemehna mah geus pondok harpanana. Ret kahana dugdeg nuker patelak rebutan hurip begalan pati, atra kadeuleu najan ukuring kangna, tetela hiji lalaki keur hut-het di hurup kutiluan. Gajleng Nyi Esih luncat ka pipireun saung, saterusna ngahep-hep. Nyi Esih nuker ngadedempes di pipir saung, manehna nitenan yen jalma-jalma nu ngalejokeun manehna teh ayeuna kariduaan deui nyaeta nuker galungan jeung lalaki nu geus nulungan teh. Manehna cengkat lalawunan, malibir mapai sisi kebon, maksudna mah rek neangan anakna. Tapi lantaran kurang titen, ongkoh neneangan anak bari cungas cingeus pinuh ku kasieun, budak teh lupu teka panggih, teka tingali sabab poek deui, pikirna buah-buah anakna teh dibawa. Teu mikir panjang deui, belenyeng bae Nyi Esih muru jalan bari gegeroan ka anakna. Ras kanu duaan anu geus leuwih ti heula ini tidinya. Teu bae boga sangkaan yen budak teh dibawa ku nu duaan. Akhirna percuma diri manehna salamet oge, ari anakna sasatu jadi buah ati kemang mata kadeudeuh saeneng-eneng, sasat ayeuna keur katalangsara aya dina leungeun Durjana. Ujang, di mana tuh teh? Nyi Esih bari suluntad solontod tumpak tempo kaditu kadieu, beungeutna cipru ku cipanon, buuk nu ngaring kiwik teu ditoli. Ku saliwat mah jeug we siga jelema nu kurang saeundan. Ujang, ieu mah Ujang. Soloyong Nyi Esih kana kamalir jalan, dumeh neuleu nu ngagunuk, bisi anakna dipiceun kadinya. Ari dirampa sing horeng runtah jalan, tapi teu burung we manehna nyuuh di dinya. Duh, Gusti, ampun, kedah kumaha atuh abdi teh. Nyi Esih andeprok sisi kamalir, geus teu nolih ka keueung mireungeuh beleg-begna peuting. Kang Tata, di mana Kang teh atuh ayeuna? Tingali abdi ieu Kang. Duh, meh-mehan abdi tiwas. Mung si Ujang ayeuna teu kantenan di mana? Nah, kumaha nasibna? Duh, Kang Tata, antosan abdi. Abdi ngiring Kang. Nyi Esih ngagukuk ceurik bari nyuuh kana kamalir. Geus teu malire kaayaan alam sakurilingeunana. Awakna ngahodhod tiriseun ka tebak ku gelebugna angin nu teu eureun-eureun ngahiu.
Menang sababaraha jongjonan Nyi Esi ngalumburuk nyuuh dina kamalir nu pinuh kurunta. Kuniang hudang jung nangtung terus lempang mudun bari teu eureun-eureun sasambat ka anakna. Tekadna geus buleud moal balik deui ka Cicapar lamun anakna tacan kapanggih. Ongkoh deui pamikirna balik oge ka imah geus tangtu moal aman. Lalaki nu tadi bakal ngarah-ngarah lantaran maksudna tacan kalaksanakeun. Nu matak manehna terus kebatrek nyusul nu jadi anakna. Mati-mati manehna kudu jadi korban teu nanaon. Manehna sanggup ngalakonan asal nu jadi anak bisa disalametkeun. Kitu kedalna Nyi Esi. Recetna sora manuk anu ngabageakeun datangna Sang Surya anu moncorong ti belah wetan, pikeun Mang Dekong mah geus teu ngajadikeun aneh, malah pikeun manehna mah eta teh hiji tangara anu maneuh nu ngelingan supaya buru-buru hudang merosotkeun simut sarungna lantaran alam geus beurang. Harita oge manehna geus turun tina bangku awi tempat sarena bari nguliat ngalempengkeun urat-urat sapeuting morongkol. Ret ngareret ka gumilar nu masih keneh ngagebra. Kasep budak teh. Indungna oge moal beda ti kieu rupana mah. Mana peuting rek aya nu ngagadabah oge. Saha mangkelukna cenah eta teh. Tapi ari kanuduaan mah aing nyaho. Si Usin jeung si Warma geus biasa sok ngamumurah tanaga teu inggis nandasa batur sok dapon meunang rurubah aing oge rumasa lain jelema bener rumasa telenges taya ras-rasan tapi saukur cukat cokot kana banda batur ngagerjut jeung ngagedor imah jalma kaya nu kaitung kumet ari nandasa ka jelema mah asana mah tacan perah. Ugaeun bapak kene kitu ieu budak teh. Tada teuing gempeurna meureun. Anak pamajikan musnah ku panggawe deungeun atawa buah samemehna bapana teh dirogah heula kitu. Tangtu nilik kana basa sarta cacaritaan di saung mah. Kojengkang manehna murupanto. Berai dibuka. Hawa gunung nu dibawa ku angin neumrag ka jero imah. Nimbulkeun tiris oge kana awak pugu cahaya panon poe tacan karasa panasna. Reket panto ditutupkeun deui, jolad manehna indit tidinya, seseleket nanjak nete akar ngembing jangkar. Koreleng malibir ngambah beungeut gawir nunang tawing, tarengtong pinuh ku cadas anu nyalocor seukeut. Beras kanu rada datar, breh aya talaga anu ngeplak bodas pinuh ku haseup ting peledug kasorot cahaya isuk-isuk. Sisi-sisina cai teh ting berak-bek teu beda we tinu keur ngagolak. Nya katelah ku ieuna meureun nu matak disebut gunung Talaga Bodas oge, dumeh aya talaga nu caina makplak bodas disaput ku haseup nu meledug ka luhur. Koloyong manehna nyampeurkeun hiji tempat nu taneuhna datar, malah leuning bersih kawas nu mineng katinca. Srog manehna pasang kuda-kuda nu saterusna hut-het jurus diselang kuluncat jeung Depok Tajong sepak tonyok peupeus suai jeblag kepang geblig, pakupis ribut sorangan, sing horeng Mang Dekong teh keur latihan ngasakeun jurus ulin Tanjung Pura anu diciptakeunana. Kerennya bala wargi mun jurus si mungkuring mah cabok, gaplok, tonyok, colok, ambuhan. Geus ngarasa capek jeung hasilna bisa nambahan gerakan-gerakan anyar, manehna reureuh meueusan, deregdeg deui tuturubun gagancangan, dumeh manehna inget ka budak nu keur sare keneh sieunun kumaha onam. Bener we,
ti kajauhan oge kadenge budak teh keur ceurik. Mang Dekong gagancangan muru ka imahna, ari brai panto dibuka, Gumilar geus nyampak di handap bari ngading diut ceurik. Euleuh geus udang jalu. Mang Dekong ngaragamang deuk mangku, Gumilar murungkut sieun da puguh teu wawuheun, bari tetep ceurik manehna mureleng nempokeun bari pupuring ngisan semu-semu sieun. Anak Gumilar tetep ceurik nanyakeun indungna, sigana mah panonna luak liuk neangan. Mak mah nya baheula jalu. Anggur mah ka dieu kaki yap. Ceuk Mang Dekong bari krewek Gumilar dipaksa dikelek, juru turun dibebenjokeun. Tuh, manuk. Mani aralus kitu tuh keur arulin. Jang, tuh tinggal jang. Alusnya. Ujang, eta teh kabeh oge nu ujang. Hayang ujang manuk. Ceuk Mang Dekong bari nunjuk kana manuk-manuk nu keur ting aracleng dina dahan kai. Sawareh gegeleberan bari pucak pacok. Gumilar reureuh ceurikna kabengbat ku manuk-manuk anu arulin sukan-sukan. Sawareh ting jerebebeng meberkeun jangjangna diiciskeun meureun dumeh sapeuting jeput ka ibunan. Anu Gumilar ngarenghik bari nunjuk kana manuk. Nya nu ujang kabeh oge keun keur arulin. Mang Dekong ngabebenjokeun bari ngusapan sirah Gumilar deudeuh nakranan. oyong iji oyong oyong iji. Gumilar lewa-lewe hayang dipangnewakeun. Se atuh jalu, tapi eta manuk nu ujang. Malah ieu gunung oge nu ujang, jeung ieu dunya teh nu urang kasep. Gumilar ingeteun deui ka indungna, geus biasa ari isuk-isuk teh sok dipangnyangraikeun sangu poe. Oh, ujang teh hayang mam. Ayo atuh urang ka cai heula nya. Gidig Mang Dekong turun ka lebak, budak dipanggul dina tak-takna, breh pancuran awi caina herang ngagenyas. Cai nyusu anu bijilna merebei tina handapeun tangkal kiara anu geus jangotan, ditampung mangrupa babalongan paragi Mang Dekong mandi jeung ngalacai. Brus dua anak marandi ting karecebek nyurug dina pancuran. Gumilar mah abong kena budak, di mandian teh mani ajrag-ajragan jeung cacalakatakan, poho dikatiris dikasusah, pajauh jeung indung bapa teh, bubuhan panggih jeung karesepna. Beres mandi, budak dipanggul deui dibawa ka imahna, der Mang Dekong miru seuneu, gen kate luhureun hau terus nyiksik gajih domba, bus dikana katelkeun, bus sangu poe dikulah kaleh ku susuk besi, sedeng Gumilar nempokeun gigireunana bari kumetap. Gumilar geus teu sabar hayang geura dahar meureunanya hayang geura am we, nyebutna teh sakapeung bah sakapeungki. Heug kasep da ayeuna ge asak. Pokna bari ngeurihkeun sangu sangrai kana piring seng, song diasongkeun ka Gumilar. Gumilar meuni cecelebekan bari anekak sila, sedeng Mang Dekong ngajait katel bari nagenkeun teko, sarta leng bae manehna ngahuleng mikiran caritaan budak anu geus sababaraha kali nyebut anu kumanehna teu kateguh naon pihartieunana. Nah, teh ngaran manehna kitu. Gerentes Mang Dekong.
Gumilar eureun ngahuapna hayang nginum. Nginum. Mang Dekong bari ngarongkongkeun di Ciasak Herang, curulung nyicikeun kana cangkir batok, song diasongkeun. Diasongan cai teh Gumilar lain lampanan, ieu mah kalah melong kana beungeut Mang Dekong. Teu biasa meureun neuleuh cangkir batok, turug-turug caina herang kawas cai ata. Lain hayang nginum, Mang Dekong nanya deui. Ieu cai ieu. Tuh gerak. Nya akhirnya nginum ieu. Bari leguk cai nu dina batok teh diuyup nepikeun ka beakna. Curulung Mang Dekong nyician deui cai, song diasongkeun, kakarak ayeuna mah Gumilar daek nampanan. Leguk manehna oge nginum. Mang Dekong nyerengeh bari ngawaskeun, ari geus dicontoan mah kakarak daekeun. Gumilar muringis bari ugal-ugil arek hudang. Kelanan. Alah, beu cilaka ieu. Mang Dekong gugup, tudu gempeur oge nyang hareupan budak ngaheujeun mah. Tara biasa turug-turug dahar oge kapancan beres, manehna ribut sorangan ngudar calana Gumilar. Nah bet kawas manuk cangkurileung maneh mah jalu. Ieu sian teh ngadon dibijilkeun deui. Pokna bari regeyeng budak teh dibawa ka pipir. Teh ngaranna geuning. Mang Dekong ngageurentes dina hatena. Deuh geuning ripuh ngurus budak teh. Ieu mah lamun eueuh nu ngaku mah rek dibikeun we ka si Asmi. Piraku teu atoheun da manehana mah resepeun ka budak. Ongko lamun salilana cicing di dieu atuh moal bisa usaha aing teh. Piraku babado bari ngaku ku budak. Memang nampe bisi teraing teh. Kitu geurentes hate Mang Dekong. Isukna subuh keneh pisan Mang Dekong geus turun tuturubun madukan Ciremis. Gumilar diakeup bari dibulen ku samping sarungna supaya ulah tiriseun teuing. Samping kebat bawana dibuntel diselapkeun dina cangkeng. Ngaliwat ka lebah lemur Cicapar masih keneh poek. Cacakan mun geus rada beurang mah manehna tangtu nyahoeun yen budak teh urang dinya. Malah imahna mah sisi jalan nu ku manehna disorang. Mitra kaum dangu, lantaran kuleungitna Nyi Esi katut budakna, di lemur teh guyur kabeh bur bernareangan, nu kaseda hurip bisi ka imahna unan, kasokol sakalian lapor ka desa, dipapai sapaparat jalan nu brasna ka Wanaraja, atuh sawareh ti seda hurip teh kebat ka Nangkapai terus ka Cihuni. Tapi oleh Nyi Esih katut anakna lebeng eueuh beja-bejana acan. Tapi dasar Gumilar kudu ngalalakon. Barang anjog ka Cicapar teh Mang Dekong teu daek nyimpang heula pikeun nyalabarkeun budak. Eukeur mah poe keneh turug-turug manehna hayang nembongkeun heula ka Nyi Asmi anakna nu ayeuna hirup rarandaan pedah ti heula aya kecapna hayang boga budak. Mang Dekong terus nyebrut ka lebak, wanci carangcang tihang geus tepi ka Nangkapait. Tidinya manehna celak kana dokar muru ka Cikole Wanaraja. Gidig deui badarat mapai jalan rel anu ka Cimurah. Estuning leumpangna ngagedig teu beda we ti badak Cihea, teu loba luak liuk atawa sumpang simpang lantaran maksud manehna isuk-isuk keneh pisan hayang geus tepi ka Tanjung Pura nyaeta lemur asal manehanana jeung anakna. Teu mencog barang peletek panon poe nyurungkuy teu belah wetan
manehna geus ngamah jalan rondaan anu berasna kalemur anakna. Kabeneran anu dijugjug keur aya malah kakarek udang pisan. Bari sok mikeun budak teh barabat bae ku Mang Dekong dicaritakeun asal muasalna. Sanajan ringkes tapi mata kaharti. Saha budak teh ngaranna Abah? Nyi Asmi nanyana bari marah mai. Giak naker di pasrahan budak teh. Memang enya manehna teh hayangeun boga anak pikeun pibatureun. Eukeur mah geus teu boga indung, baheula keur leutik keneh ditinggalkeun maot. Katurug-turug nu jadi bapak gawenangan abur-aburan, bubuhan, pagaweanana teu parok jeung batur. Malah cicingna di Tanjung Pura oge Nyi Asmi teh nuturkeun bibi ti indungna anu boga salaki Mang Uhro tukang doger singkayo. Doger singkayo teh sabang saronggeng ngan ieu mah nu dipintonkeunana teh khusus awewe wungkul. Tapi lain harti awewe nu aya singkayoan, tapi awewe nu jarago main po. Malah Nyi Asmi oge milu. Manehna teh sok nyebut ngaranna Uum. Teuing panjang nama. Urang tamahan bae ngaranna Asmi, ngarah pantes ongkoh. Temal Mang Dekong bari neuteup gumilar. Budak teh ngahenen di kekeupan Nyi Asmi mah teuing beda asa ka indungna meureun atawa memang boga rasa leuwih geunah di kekeupan ku awewe tinimbang di kekeupan ku Mang Dekong anu ngaragapna kasar. Tambihan kumaha Abah? Ditambahan ngarah rada panjang. Mang Dekong kerung bari ngantelkeun curukana tarangna. Atuh ulah ditambahan, mending oge diganti we lah Abah. Ya atuh kitu hade. Kumaha lamun wijana tah wijana. Wi teh hartina linwi, ari jana hartina jelema. Jadi jelema anu linwi. Sugan we atuh jaga ieu budak teh jadi jalma anu linwi sagala-galana. Boh ilmu panemuna, budi pangartina oge harkat darajatna. Heuh deh. Ari si Abah. Nyi Asmi seuri pedah Mang Dekong boga anggehan sakitu hadena ari kalakuan bapana teh kapan sasat babado gera rampok ngabangsat saneung-neungna. Ih, ari Asmi, sanajan bener Abah teh jelema jahat, ari boga anak mah tuh hayang we atuh jadi jelema cager, bager, pinter, motekar tur gede darajat. Lain gitu Asmi. Mang Dekong saterusna mah malik nanya ngayakinkeun kanu jadi anakna. Ya muga-muga bae atuh Abah. Keur mah akina sakieu buktina, indungna deui ukur jadi kemang buruan. Keun sugana anakna nu jadi aya hargaan. Bisa ngajahit kana kasusah nu jadi kolotna. Walon Nyi Asmi ngahaminan ka bapana. Dumeh ka tempona Mang Dekong teh dariana keur nyaritana teu aya riuk-riuk bangun anu guguyon. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.